Tungkul aing dek nulis tungkul. Gua mau nulis lu baca lu bego bolot. Oh jadi pada dikubur nanti di dia. Daratista maneh teh. Sungut dikituan disadah henteu. Anu galak gitu. Ya, kapan aya pelawak di Jakarta Tenggara teh kompor, komeng sanes kompor. Aing disiksa terus bari teu kadenge naon ieu teh. Kompor jeung bihun ai biing. Jeung mikung, aduh. Miing maksud teh. Duh. Nya. Jadi batur oge di luar negeri kapan? Aktor-aktor jeung artis-artis teh. Aduh, ngajait nama baik negara. Di antarana jet tempur, Jet Li maksudnya ieu. Jet Li. Sia nu salah, sia nu benerkeun kumaha. Duh. Nya. Di Amerika Stephen Seeng segel, ieu segel. Aing teh jadi paneumleuhan ieu teh naon jeung teu kadenge deui. Nya. Tuh dina 007. Hah? Naon? San Kompodat San Connery maksudnya. Duh. Nya. Aing kudu seri naon itu. Gitu. Naon. Ya. Dunungan urang teh ayeuna laku lapar. Hayang barang tuur, barang tuang maksud teh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh maot. Aduh. Lain bapak uing maot, dunungan lapar belegog. Sabaraha taun yuswana, Bu? Gusti dibales ayeuna donongan lapar. Coba di mana dikuburna? Aduh. Belegok. Ya Allah, keun bae tong diceungceurikan. Meureun da geus nasib urang kudu ditinggalkeun maot ku bapa. Tuh. Aduh, belegok. Entong keun bae tong dipake nyeri hate. Iraha abdi bade ngiring tahlilan. Aduh. Tungkul aing dek nulis tungkul. Gua mau nulis lu baca lu bego bolot. Oh jadi pada dikubur nanti di dia. Blok. Tong dina jalaneun atuh dikuburina. Jurig.
baca sok bacok baca maksudnya gining tulisan itu kumaha lamun urang baca baca kusihung baca sok kusihung baca kusia lain Bapak Uing pae atuh mun kita tadi pan kitu bae oge belegog maut aduh mana cek kumaha dina tulisan teu dikieuna maut mah teh aduh terus baca terus tapi dunungan Uing teh hayang barang naon kacuna kapalih ditu belegu da eta hayang barang bang semplak barang akan barang bang semplak barang akan baca kumane dunungan orang teh hayang barang bang semplak anjing ai salah aduh aduh ampun cing Uing mah bet galap ayeuna mah ngomong teh euy teuing kumaha beuki golot teh kieu geuning tina naon asalna tina naon dewek asalna jadi galap kieu aduh kieu maksud teh karal-aral permios aing lampah eta kacarios ieu Semar Astadinga Dawala Rama kalayan Laksmana anu nuju apruk-aprukan kengeng wartos ti manuk Jatayu wireh Dewi Sinta teh cenah dipaling ku Dasamuka Raja Alengka ye inggih ngungun ngangluh bingung nu teu mangitung-tung susah mana nu taya sudana Batara Rama Laksmana kaula nun kula Astra Jingga kan ya akang sedih dek ceuy duh sedih kunaon di akang kula kanejang ieu teh di leuweung cu cing inget sasanget-sanget na leuweung mah leuwih sanget tibatan sungut teuliang jalan dek ceuy naon akang menakan Kang Kalung olah eta geuning aya geulang lelepen anu Gusti Sinta garwa Gusti Rama oh kitu akang cucuk gelung meureun sapanjang dipaling ku Dasamuka teh dirag-rag-ragkeun perhiasan sumohon dangtos dibaca teu sangka eta Sinta Gusti Sinta ayeuna papisah jeung Gusti Rama sumohon awatos Kang apruk-aprukan ki leuweungan euy di Pancawati Dandaka kalangkungan taku akang ngadaka alam beuki kieu leres beuki dieu teh deuleu beuki ngaronjat kajahatan di mana-mana beuki hareng-heng ku dedengean sumohon